Ayeuna abah, ayeuna umur sabaraha abah? Umur 55 lah aya abah mah. 55. Heeh. Umur teh. Berarti 55 tahun. Nah, sugan teh geus 70. Bucan abah Bucan. mah. 55-nya. Heeh. Tapi karak ketembona karak 54 abah mah. Ya banyak ah. Kira tanya. Satak silang satu jauh teuing lah. Banyak. Ai Tah, jan abah mah sakitu. tah, cek abah ya. Heeh. Nah, zaman ayeuna apa zaman baheula mah? Aban baheula. Gini Tahun maksud 2008 abah mau usaha ge lancar. oh, Tapi ayeuna mah hese. Sate. itu 2008. Nah, kumaha tah baheula? Geunana ngaran teh bapak. Heeh. Terus Ayeuna mah hese. oh baheula mah abangnya ganteng nya. Ganteng doi ayeuna sekolah di awak teh depan. Ayeuna mah. Oh baheula abah ayeuna kumaha ayeuna? Ayeuna mah teu kieu we. Heeh. Teu baheula mah abah teh kuat nya. Nggak kuat. Eta kuat naon eta? Ayah. Eta kuat ieu berenang. Majukan teh kuat. Kuat digawe tenaga. Ya. Oh. Tanah lama tahun 2008 udah kuat kayaknya tanah mah. Ayo sembuh tanah. Naon? Ya biasa teh. Dia bukan kenaon ieu. Ada. Tobako. Lupa kok. Ayo domba mah teu boga domba mah ngadu bako we. Kok anu bako. Orang Garut pantes ngadu domba. Anu bako udah ayeuna. Banyak. Lain bako diadu lain. Ngawangkong anu bako. Bari kok ngobrol. Ngawangkong bari ngarokok. Ngadu bako Ngaranna. lain bako diadukeun lain. Maksudnya ngobrol ke naon ya? Ieu masalah bola. Heula. Si abang naon baheula jeung ayeuna mah. Bola Udah saya oke kasih otim kita perlu. Ayo tim. Heeh. Arek nyopot laundry. Mumpung isu kene. Naik laundry. Bumun, Bu. Pada kalau laundry Laundry. bumun. Ayo perlu daun tuh. Eta rek nyokot laundry aja yang kita diantar. Oh iya teh. Jangan lila tuh nya. Oh iya apa? Oh, teh bisa tim aya tuh geuninganan. Tim. Ya lah tim. Naon ya? Dah, pergi we jaga. Hari otim ayeuna sebagai naon ieu mah Pakai gitu Pak. Ya rek abang ayeuna. Laundry nyokot. Atuh tuh nya di motor nih. Ayo abang we ka mana wewe? Arab. Oh, berarti otim mah mawadah warohmah. Otim di pemetikan di jedah, otim di imah. Gitu. Kalau pantai nama orang mau nyusul si Otim mas ayak kieu. Ke mana tadi dek? Oh, itu orang malin aja. Oh iya. Boleh ya. Bisa Lihat sih nyaku malnya enggak. Ada cewek pelan. Jadi banget. mantap, oi. RT mate. Mau naon eta? Kan ongkos arek ngajak sih wah. Ayo mau kan itu kemarin lah. Lain duit oke. Tuh aya geuningan nih. Laundry na. Pun teteh. Ya, Paling anak laundry otim. Laundry Otim. Oh, nyambungin ke daknya. Saya ambil dulu. Itu laundry anak. Oh, parah teh. Maksudnya perlu bantuan manggul apa itu? Oh lah, antong. Tuh teh, bisa eutik. Saya telepon buat. Telepon. Halo. Oh. Ayo kembali saja dengan sudah Ya. mati. Siap. Simpan ke dia ya. Pun. Oh, sok. Nuhun ya teh, gelis. Mohon, eta acan dibayar. Teu acan dibayar ge. Gini si Otim kamu. Kemana si Otim? Justru eta tadi lompat dah di guguruan oge can dibayar. Candi pae gini make lompat. Justru eta di sauran ku abi teh teu ieu teh ngaliak-ngaliak acan. Nah tuh balik ada si Otim laundryan dicokot pakai kudu duitna encan. Aing ketembuhan euy. Terus kumaha ieu? Hanya lumayan terus paling ku ada tadi di gorowan kalah ngabecir Belum si lompat. Otim aja lu ketembuhan nyangan teu germa capek.
Alah aing bagian bayar sabaraha atuh? 52.000-an 52.000 ke heula. Da soalnya eta ekspres. Lain soalnya da mawa kantong ge buat duitan ieu mah. Cicing. Duit na oge aya 17. Terbaik teh. 22.000. Kumaha tuh ieu? Oh nyatet atuh yos Ya kieu we. Sok ieu 22.000 tah. Teh beneran ku saya panagihkeun ka si Oti. Ya si Oti mah teu bener tah. Tadi saya sana 2 kilo nya. saya sana 30.000 atuh kan 52. Oh. Oh salah. Lu lir si Oti mah ngalilir wae. Nyamuk. Keur bang udah mau jenangan teh ka dieu. Nyalon rian tadi bayar. Balik si Oti wae care kanan sakan bagong teh. Ay si Otim. Ting. Ay si Otim kun. Mana teh? Ya belum si Oti kalah kabur anjing. Aing bagian bayar kan 13 duit tiba kurang kene deui. Teh. Ay Si Oti tuh ay tadi lompat di ganuri udah bedul aya. terus Si Otim. si Oti bener onggo cina nganterkeun nganter jokot rondian aing tempong kurang aing telepon pemajikan teh telepon balik rasa kedeung teh rondian ditinggalkeun teu dibayar kabur Jadi eta ketempuhan. tampuhan Tapi di korowok kurang kudu nganter itu nya daek kurang tempo bayar kalah kabur lumpat Ah, aja tuh rondian teh nya ngecai ngayo masyarakat. Tuna lain gitu si Oti Maksudna ulah kanggokeun teh. Kopi sekalian baik. ye oh kagok kriut nya Oh, iya. ini teh bea Oh, beat. bea gitu kan tuh kurang Jangan atuh aing beat. aja rek nengan si Oti kasih aing kasih Oti Bener. diomongan berapa Omongan kudu sok omongan. Kumaha ieu kumaha. Ngerakeun. Ya. Banyak tuh ya Ayo.